Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengarkan silaturahmi di ati nulai diri, mugi agen sihab sami pilih kirang takatiti. Nadong sanes ku tiasa mengukur sakadar dharma, taya sanes di sejak mugi ayam manfaatna. Urang wajib nyiar ilmu sangka tebodo balilu, teu apal bakal timu kaweruh bakal tinemu. Mengpeng budak mengpengorak dan pesantren jeung sakola, bisa ilmu agamana maca nulis ngitung bisa. Sopan santun tata krama dikudukeun ku agama, taat ka Allah Ta'ala, hormat ka ibu karama. Lamun boga cita-cita prang ngadua jeung usaha, munjal mamah kadar dharma, Allah nu maha kawasa. Baru pinanggi gagal cita-cita can kahonta, ulah ngarasula arah sing tetep sabar tawakal. Hirup sing ngukur kabujur, tong hayang nu teu kaukur, nu puguh mah kudu syukur ka Allah nu maha ghafur. Harta banda taya guna, pangkat tahta teu berharga, malah matap jadi dosa lamun dibarung jeung ria. Hirup ulah sagawaya, ulah pedah kekulika, asal senang asal bunga, ngarempak anu dicegah. Masing umati kadiri, salat wajib 5 wanci, sumawana Quran aji, sangkan urang caang arti. Sing seueur maca sholawat, dinangtos bakal manfaat, terbakal kenging syafaat, engke di yaumil akhirat. Mere mawe jeung sidekah, ngalap rizki malar ceya, barengan ku hate bunga, sangkan hirup tambah berkah. Lamun kasumpinan semah, bageakeun sing somea, sina unggah sina lenggah, ulah rek ditundung ningkah. Margi agama marentah, ngahormat tamu teh kedah, mangka syukur mangka bunga, margi tamu mawa berkah. Kurang silih jampe hajat, silih doakeun teu kendat, saban waktu ulah kendat, kitu kawajiban umat. Ngedakanu kawasa, ngeda dijaga diriksa, dihapunten tina dosa, ditebikeun tina siksa. Sakit nu kapihatur, sim abdi nyanggeum mitutur, hapunten ka dulur-dulur, wong bilih mah lepas saur. Wassalamualaikum warahmatullahi